Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu as-Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngawaskana ieu kitab Bulughul Maram barina nyuhunkeun ditiasakeun sareng dibarokahkeun kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani zat anu maparina nikmat di dunia walatra kasadaya makhluk. Sifatna Allah Ar-Rahimi zat anu maparina nikmat di akhirat kamu minungkul. Alhamdu ari sadayana jenis puji lillahi eta tetap kagungan Allah ala ni'amihi atas pirang-pirang nikmat ti Allah al-zahirati anu dalohir wal batinati sareng anu batin qadiman barina anu heubeul haditsan sareng anu anyar wassalatu sareng ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan ala nabiyhi eta muga tetep ka nabina Allah wa rasulihi sareng kautusanna Allah Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi sareng ka kulawargina Kangjeng Nabi washabihi sareng ka sahabatna Kangjeng Nabi alladzina jalmi-jalmi saru parantos marafah itu alladzina fi nusrati dinihi dina rangka nulungan agama Allah sayron kalawan papah hafisan anu gancang anu buru-buru wa ala atba'ihim sareng ka para pengikutna itu alladzina saru fi nusrati dinihi sayron hafisan Aladina tegesna jalma-jalma warithu ngawararis itu ladina ilmahum kana ilmuna itu ladina saru wal ulama'u sareng ari ulama warathatul anbiya'i eta pewarisna para nabi akrim kacida mulyana sabihim itu ulama naunana warisan anu ngawarisna wa mauruthan sareng anu diwarisna. Amma ba'du anapun dina sabadana ngaoskeun bismillah alhamdulillah sholawat sinareng salam fahadza mangka ari ieu nu hadir dina manah Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani mukhtasarun eta hiji ringkesan yastamilu anu ngurung itu mukhtasar ala usulil adillati kana pirang-pirang pokok pirang-pirang dalil al haditsiyati anu bangsa hadis itu adillah lil ahkami pikeun pirang-pirang hukum asyar'iyyati nu bangsa syariat. Arortu anu parantos neliti abdi hukana itu mukhtasar tahriron kalawan penelitian baligon anu banget liasiro kana yen supaya jadi sahaman jalmi yahfadu ngaraksa itu man hukana itu mukhtasar baina akronihi di antara perbandinganana itu mukhtasar nabigon eta anu agung tingkahna Wayastainu sareng minta tulung bihi kana itu mukhtasar saat tolibu seorang pelajar seorang santri al-mubtadi anu pemula walayastagni jeung teu ngalap sugih anhu tina itu mukhtasar saha ar-ragibu jalmi anu mika cinta kana ilmu al-muntahi anu geus kelas luhur waqad bayantu jeung nyata parantos ngajelaskeun abdi akibakul li hadisin dina sabada saban-saban hadis man ka ulama hadis akhroja ngaluarkeun itu man hukana itu kula hadis minal a'immati nyatana para imam li iradati nusil ummati karena ngamaksud nganasehatan ka umat fal muradu mangka ari anu dimaksud bisa berarti ku lapad as-sab'ah engke dipayun Ahmadu eta Imam Ahmad wal Bukhari sareng Imam Al-Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim wa Abu Dawud sareng Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah sareng Imam Ibnu Majah wa Tirmidzi sareng Imam Tirmidzi wa Nasa'i sareng Imam An-Nasa'i. Jadi tatkala dibacakeun as-sab'ah dipayun engke perawi hadis maka nu dimaksud teh eta imam anu 7 wabisita sareng ari nu dimaksud kulapad asitah man eta ulama nu di luhur nu 7 tadi ada ngalianan itu man Ahmada ka Imam Ahmad berarti tatkala dibacakeun asitah maka anu dimaksud kulapad asitah teh Imam Al-Bukhari Imam Muslim Imam Abu Dawud Imam Ibnu Majah Imam Tirmidzi sareng Imam An-Nasa'i.
Wabil khamsah sareng ari nu dimaksud ku al khamsah man eta ulama nu di luhur nu 7 ada ngalianan itu man al Bukhariya ka Imam al Bukhari wa Musliman sareng ka Imam Muslim. Berarti tatkala dibacakeun al khamsah teh maka nu dimaksud Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi sareng Imam An-Nasa'i. Waqad aqulu sareng terkadang nyarios abdi al arba'atu wa Ahmadu kana lapad al arba'atu wa Ahmadu. Wabil arba'ati sareng ari nu dimaksud ku lapad al arba'ah man eta ulama nu 7 tadi ada ngalianan itu man atsalasata kana anu tilu al awwala anu awal. Jadi dinu dimaksud ku al arba'ah teh opat ulama anu dina nu 7 tadi salianti nu tilu nu pertama berarti Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi sareng An-Nasa'i. Wabi salasa sareng ari nu dimaksud ku lapad as-salasa man eta ulama ada ngalianan itu man hum ka itu as-salasah awal wa ada sareng ngalianan itu man al akhiro kanu akhir. Wabil mutafaqi alaihi sareng ari nu dimaksud ku mutafaq alaih al Bukhariyu eta Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Wa qad la adzkuru sareng terkadang teu nyarioskeun abdi ma'ahuma sartana itu al Bukhari jeung Muslim goirohuma kasalianti itu Bukhari sareng Muslim. Jadi terkadang ku Imam Ibnu Hajar al-Asqalani teh disebutkeun bahwa hadis teh diriwayatkeun ku Imam Bukhari jeung Muslim tur padahal eta hadis teh diriwayatkeun ku ulama anu sanes. Sabab cukup jadi hiji kakuatan tatkala hadis geus diriwayatkeun ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim gitu. Wa ma sareng perkara ada ngalianan itu ma'dzalika kana itu madkur. Jadi lamun aya hadis anu teu disebutkeun al asab'ah, asitah, al khamsah, as-salasah jeung muttafaq alaih maka bahwa mangka ari itu ma'adza dzalika mubayyanun eta anu dijelaskeun. Tah tatkala termasuk kana anu tadi disebutan tadi maka hadis nu kitu mah bakal dijelaskeun sanadna teh riwayatna teh. Wa sama itu sareng parantos nganamian abdi hu kana itu mukhtasar Bulughul Maromi kunami Bulughul Marom hartosna nepikeun kana pirang-pirang pamaksudan min adillatil ahkami nyatana pirang-pirang dalil-dalil hukum syariat. Walloha sareng ka Allah hungkul as'alu nyuhunkeun abdi alla yaj'ala kana yen teu ngajantenkeun Allah makana perkara alimna parantos uninga abdi sadaya alaina jadi madarat ka abdi sadaya wabalan sareng jadi balai keur abdi sadaya. Wa sareng ngungkul ka Allah nyuhunkeun abdi takdirna wallaha as'alu ayar zuko kana yen ngarizkian Allah na ka abdi sadaya al amala kana ngamalkeun bima kana perkara yurdi ngaridoan Allahi kana itu ma subhanahu maha suci Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah. Kitabut Thaharati babul miyahi wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.